Marni diungsikan ten bibina. Coba orang kumaha bingung nasib orang teu boga imah. Cangkeng jadi tak-tak ah. Bisa. Terus kieu kudu kumaha ieu hirupnya. Can mikiran si One jeung si Marni. Ayeuna ka mananya? Bari ngongku itu ku ieu. Tapi ya bahagia arna teu boga hutang. Keur urang-urang mah tapi kan urang teh mikiran deui hirup si Oneng. Oneng jeung urang bahagia urang teu boga hutang. Murah itu urang teh. Ayeuna bahagiana teh apan urang teh teu diudag-udag. Ngan tinggal mikiran si Oneng. Heeh, jadi urang teh baringungnya. Kumaha? Urang memang genah teu boga hutang tapi mikiran si Oneng jeung anak-anak teh ka mana aya. Kumaha? Urang tangan atuh. Ayo ka mana? Nyanganana. Aya itu si Oneng. Oneng dek ka mana? Ganu aman. Ka dieu lah Oneng. Oneng dek ka mana? Tuh Oneng di luar Ari sok sana. cantik mah aya keneh da. Aya naon ceuk? Buru ka dieu. Ka mana? Ka dieu. Umal gemol. Buru diukur lagi. Buru urang ngobrol, urang ngobrol langsung. Henteu asa boga dosa ieu. Tenang naon ngarong bingung ya sare di mana ieu mah teu boga. Heuh nyata mikiran di dinya urang teh Oneng. Ampura lain teh hayang ngampihan. Terus kumaha tuh orang sare di mana? Tar sih di mana yang ngelu? Deui tasih ge hampura enak komo serba bararingu hampura pisan lain teh hayang ngampihan. Mana teh meh? Ini durang teh itu teh di imah teh aya dulur di jauhna. Mana emang manehan kumaha ieu urang? Urang teh teh kena teh ngomong teh sedih mikiran maneh geus nulungan urang. Tapi urang teh lintah yang nulungan. Urang kudu kumaha disare di mana? Gitu nih teh hujan kieu di mana? Komo jeung anak mana si Marni urang teh urang. Keun bae si Marni mah geus kanu bibikeun ngan ieu urang di mana sare? Bira guluntang lantung ciga ieu ciga abrak jalana. Ieu hirup teh kawas kieu komo lamun nulungan maneh. Tuh, teh cara hareupeun Bang, kos nu heueuh, paing-aing. Ai sia Oneng eta ngomong ka mana kemarin aing pulang kumaha sia eta. Ieu mah best friend, sia aing best friend. Ampun. Geus era batur. Taksi baturan. Aing manis indit. Emang jangan pasaya merakeun niribu sanggup merakeun hutannya naon deui Gimana, Sok? Kurang aja. siap geus era tina masalah hutan urang nah bet pasaya urang bet aya naon deui Saki urang mana? Kerana bengsat siat payu siap. urang era ujung pasaya ujung naon heueuh kembahe da bongan urang meakeun imah manehna urang jadi melengit sobat hiji kumaha geus kieu Tapi heueuhnya kita. kumaha tuh urang ayeuna Nya kumaha atuh. leungit sobat hiji si Oneng Tapi heueuh. aya naon deui Asa ka dia. aya naon deui Oneng Urang. tah hayang teuing Tapi heueuh kadang air dusulnya. Aduh. Heueuh nya dia si Oneng ka aing. Geus kitu peta tapi aing teu kadinya. Aing mah teu tega susul aing mah bae sorangan. nah emang jeung teu disenal teh naon Bae ka karunya mana aing nyusulna ka mana. Aduh, Gusti. Aduh. Capek. Aing mah sebab bingung kieu. Nya lapar. Nya sore Gusti Allah. Aduh, kudu di mana nih sare?
boga babaturan tilu gitu kabeh capek aduh kudu ka mana ieu aduh di luhur gitu aya imah gitu coba kali itu capek Gusti aduh Punten Ibu. Mawa, bade ka mana? Iya Ibu bari Ka dieu atuh sinang heula. Yos. Wios sok ka dieu eta atuh. Ibu meni rajin. Oh iya kosong da bumina. Janten we barala. Emang teu diurus bumi ya? Henteu kosong ieu teh tos lami teu aya nu ieu da. Bade ka mana atuh? Nya miaran bumi. Nya ka mana atuh bumina? Di situ kurang jadi bete diusir we nanti luntang lantung gitu tegadu bumi bingung bete bawa dibawa di mana terus pada maghrib nih itu ya Bu Tos parowe kieu. ya aku balik di mana tuh gitu abi Nya daripada tebih-tebih bade ka ditu ka dieu tos di dieu atuh ieu saung aya eta kosong. Wios Mah kitu mah aya nu ngaberesan. nuhun atuh nuhun wios Wios sok. aduh Kantun beresan we. tapi gratis Nah atuh da sanes sareng ieu atuh. balad pisan ya Allah balad di balad di abi teh keur balad nama tapi wios sok abi atunya Ya capek kene. ieu teh naon Naon eta teh buah naon Ieu naon ieu? Aya we. ini mah langkanya ti abi mah teh anu kieu ieu teko Teko eta Ini hideung. Nya sami sareng di dinya panginten. Biar si cobi ya. Biar cobi masuk. Enak tentunya Ibu ya. Duka da teu acan di Ata ieu mah Ibu. Ata ieu mah ih. Wiosnya Ibunya. Wios. Saum. Men. Wah, enggak. Men naon? Enggak. Ya sok. Alhamdulillah kayak kontrakan gratis. Beresan ya. Naon we disikat Disikat. Gratis. Ningal. Hah, istri. Anu jangkung ageng, anu hideung, jami teh. Nyerek gemolan. Nu mana nya? Pokona mah bener teh batur weh. Jami teh pertama misati batur jami teh ah. Pokona mah ciga nu hamil. Ciga gajah begitu mah. Aduh. Nya, aduh pokona mah eta jami teh. Eta teh rencangan abdi mah aduh. Harunya pisan mah. Ya teh mohon tegadu bumi enak aduh anjir teh beureun luka kamar sama teh bade angkat cenah. Bade angkat ka mana tuh? Duka dah tadi teh si eta teh bawa gemolan teh si Oneng teh aduh harunya abdi teh tos kartu ka dieu. Alah nyuksuk sana ke pendak wae. Yo cari heula atuh. Mohon ah. Alah sugan aya cai. Aya cai mah. Mohon ah. Aduh ieu asa Alah, hareureunnya. alah. Nah, ieu teh siga apa mah ieu teh? Kenal ieu kan ieu. Mohon. Luka tamun tadi nu ka dieu mah kitu. Nya kitu. Ayeuna mah heueuh siga nama ieu mah. Heueuh. Ah, heueuh. Nu si Oneng ieu mah. Hah? Tuh, kuluheuna ge teu tradisi seuseuh da. Nu si Oneng mah. Bener tuh mah. Lah, ka mana mah jelmananya? Nya dicanet di dieu. Di warang eusian ieu sing teh da kosong kitu mah diberesan di dieu. Ka mananya mah? Hah? Eta si Eno. Aduh. Hah? Oneng.
Ayo minta hampura on. Ayo minta Orang hampura. benci ka mana orang benci ka mana orang benci. Minta hampura ayo. Minta hampura. Ane. Hampura. Bu, iya anu perkara teh Bu, iya perkara teh. Tenang kan, Urang tegenah di dunia nya. tenang. Maneh, harga diri urang pisan. Tenang kan, sok urang. Oh, bela-bela rapisan. Oke, baik-baik. Sok tenang heula, sok cari ngarah. Emosi urang ka maneh. Aduh. Mana belana ka urang si Tarsi si Peme maneh ge belana ka urang. Iya naon masalahna. Wah, Sok. Calik sok urang etakeun urang bereskeun ngarah teu eta sok. Matu mah kumaha ieu. Sok bela-belanya sok. geus urang mah minta ampura ka maneh. Hampura. Ibu, geus maneh ayeuna mah, geus maneh ayeuna indit. Deuk naon di dieu ge urang mah geus teu hayang ka maneh, geus teu hayang ka maneh. Geus teu hayang maneh piinit, maneh indit. Urang mah capek mau geus maneh tek naon di dieu ge maneh indit lah. Kan ulah minta hampura. Sok ayeuna mah hampura, hari silih. Abi mah teh biasa ngampura mah nyeri hate. Kudinya temes Tarsi. Hingga ayeuna mah silih hampura sok. Mending ayeuna maneh indit di dieu. Dek naon di dieu ge. Udah minta hampura. Ngaheurinan pisan. Urang geus teu hayang beres prena jeung di dinya. Udah minta hampura. Heuh sok urang diampura maneh indit di dieu. Indit. Sok ayeuna salaman we heula. Hampura gitu. Udah minta hampura. Indit atau kurang ya acak-acak maneh. Indit maneh ayeuna. Heuh, bae sal kitu nama. Udah ngadek ini teh. Minta hampura geus ya. Mbak ya. Allah, maneh ngarusaknya, datang ka dieu ngarusak. Indit ana mah, urang usir emang sok. Indit maneh balik. Balik maneh teu penting di dieu. Maneh teu penting. Ini teu penting. Maneh balik. Jor, teu penting nya, balik. Ayo geus mantok siapa duit ke bawah jus oke sia. Tohaan Balik maneh, naon di deukeun horinan. Capeknya Bu. Ayeuna mah sing betah we di dieu. Nya pasti betah lah, tapi tos teu gaduh sasaha ayeuna mah. Paling kayak bari anak lah, abi teh bari dicanak di didina ka dieu kitu, bari sareng abi da moal mungkin kan di dieu nyalira da sieun. Sabaraha hiji atuh urang kali. Ibu. Istri pamagat. Istri. Nya. Sugan we aya jodohna teh di dieu. Sugan ya Bu di dieu lah. Juga mah jadi beunghar, urang jodohkeun we da anu sareki atuh mah. Nya sing betah we di dieu. Mama bade angkat heula. Mumun. Hujan atuh Ibu, bari uing ge. Iya sah da itu aya. Aya payung. Aya payung. Nya atuh Ibu hati-hati. Nuhun Ibu atuh Nya nuhun salah pisan. sunahnya. Atuh Sok nuhun sing Ibu. betah we Nya di dieu. muhun.